astaga enggak wiratan lan patra timuntang kabanyak sari Kecamatan Panu 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 banget baraduang mah kurang ngahiji kang haji Asep Rikmo laksanakeun pangwa 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 pangwangun Purwa mendra winulan sastra tinuara alun panjangi ngawuwusin nenggi kanda Purwa tara Dupi basar Purwa hartosipun wiwitan Dupi tara tara itu carita Iya ge boten wonten malih kejabi Di mana kula di salabating pagaran Jawa Karaton Nagara Alengkadwirja Iya ge Nagara Alengkadwirja kang kaceluk kampang ewu kaloka kajana pria kajam paring angin-angin kakocap mansa nagara Iya watak wantos anu jadi sang nalendra dudut telu duduloro angin sawiji-wijine Saha teh kula bibisik Prabu Rahwana ya Prabu Dasamuka Iya ge sampun dipun parek ingkang patih prahasna dibabon lalakon awi carita nu dipedar ku Ki Juru Brata Kidalang Kandabuana diuli ku para wali direka ku para pujangga jadi sanggitan galuran sempalan saingkang rama paman prahasta kawuh putra mahkota Raden Indrajit oge Raden Bukpi sami rawuh kayanana kiwalan tengen diwangun ku bangsa diu sacakles sika pedang tamsir gadabini canrasa panah lan limpung wah tekuantos dina mangsana sasasih kapengker Prabu Rahwana ngiwat garwananya eta Sri Rama teu aya sanes Dewi Sinta timantili geunylung ear kayaanana dalah dina mangsa ayeuna beja-beja tina sajengkal janten sadeupat talepa wangkit ayeuna leungitan palbi ical tanpa karana na ye Dewi Sinta tembus dateng pangdangu Sri Rama dalah dina mangsa ayeuna parantos hawar-hawar yen Sri Rama sejang ngayakeun tinakan pikeun ngadakwa Prabu Rahwana ancaman kadang ku patih prahasna ningali kajantenan aya inggis ku bisi rempan ku kayaan bisi mah bisi melengkung bekasnya lahan margi di Prabu Rahwana hiji raja anu kagungan kawasa aya rahayat anu memang teu mais teu meuleum bisi kababawa ieu anu janten marga lantarannya eta riung mumpulung di karaton wangkit kiwari Dewi Sinta disimpennya eta di Taman Arga Soka dijagi teu aya sanes ku putra na utawi putri na Gunawan Wibiksana Dewi Trijata itu numutkeun catur sinarita lami-lami Prabu Rahwana ngandika kawadali lisan mekaten hoho kali teteh jerat ya paman ingsun paman Patih Prahasa anu jadi kapertang turta kepercayaan kaula di negara Alenggan bagja teuing diri kulaknya ayeuna sampeyan pamana Patih Prahasta
hadir dina ieu riungan kumpul ngariung di balai rumah bongkok ngaronyok di ieu pendopo paman rasa bagja turut tadi kula mangsayeuna bunga amarwana sota bunga nu taya papadana ari marga nu jadi lantaran diri kula bisa ngalaksanakeun pamaksudan nyatana sakumaha nu geus kamaklum ku arani kasakabeh yen kula hasil maksud nyatana nyulik Dewi Sinta ti leungeun si Rama Wijaya iya ku hal eta paman rasa bunga nu taya papadana mangsayeuna tumbras kula keur andika mangrupa nyatana pangangkir kula kasampean paman pati perasa sumangga dodoke merene hawakmu masih barak-barak hawak kaula paman Tepenoda melo ya tipayun pun pamanam pidateng pembagi salira galayan ngahaturkeun semah pangabaktos kau nyupan dengan paduka maharaja mugia katampi kalian kabingahan ngeran terima ku diri kaula paman terus atuh salajengna ieu teh aya hal-hal anu baris didugikeun ka salira we bade laporan ieu teh pun paman teh manawi bahan katampi lo laporan imbalan laporan naon paman mangga panginten pandi tukang aya anak-anak urang ya panasaran hati kau bageakeun ke sakedap tenang elo mangka heula paman kola saja babarson jati jeung anak-anak kaula anak ing anak ingsun Indrajit Meganada mereni awakku Kancing Rama ya hatur nuhun kana pangpage ti salira panjenengan langkung tipayun ka pihatur putra Indrajit lampit haten pemagi kalayan nyangakeun semua pangabaktos mugi janten kabingahan ama ya diterima Indrajit kalih ti eta rupinanten darwe kaluputan boh bilih kirang tata kirang titi duduga prayoga salogok tebih tina kasopanan nyungkeun dihapunten urang sering malum dina marga kasalahan Indrajit hatur nuhun Kanjeng Rama atuh teu hilap kapangkon eyang nyangakeun semah pangabaktos eyang ditampi nuhun ka sepincu eyang nuhun katampi pembakti hidup ya anak ama Pratala Mariam oke atawa bukbis merenya cocoknya masih barak bukbis nu ninggi sumoga Kangjeng Rama putra panjenengan bukbis nyagakeun semahing bakti kahudung dampak kersa jeung Rama terima nuhun Rama salajengna bingkali kumaha bingkali Bopili putra panjenengan renggah kirang tata titi duduga prayoga dan agung cukup lumur jembar pangampura orang sini malum bangga oge kersa tinimbalan on bani kersa jeung Rama ngangkir da kunaon abad teh bios teu kakantun ka Kanjeng Eyang
ditampi nuhun inju kumaha damang Sae syukur ju Nun. Ya, syukur pagya kabaya. Lamun kitu sakabehna nyata kumpul di ieu kaayaan. Kalayan dina katinggal kukula dina kaayaan sehat kabeh ieu saknyana nu dipiharep ku awak kaula. Tapi hiji masalah anu nyata sanajan kula sakuduna ngarasa bagja bisa ngiwate wisinta tapi asa ngaganjal dina rasa kulanya sorangan geuning paman laras da burung palung bodog eloge pranyata dari kaula teh boga rasa ari salah maya tapi ieu hate teh bisa dibobodok moal bisa kaula nyatana nyingkahan rasa cinta nu aya dina dada kaula ka Dewi Sinta. Iya kula sejak mentak ka manangga sampean oge lamun aya hiji perkara nu tumbak ka nagara heugeur pecera beaskeun sapalakan sangkan eces jentri atrak petetela paman sangkan kaula bisa taki-taki lamun aya marabahaya paman ya sae lo kumaha paman dumasar kana kejadian anu parantos tumiba nyaeta ka Salira ngeunaan kejadian Salira ngiwati ji istri anu kakasih Dewi Sinta ya anu ayeuna aya di Taman Arga Soka tak ieu teh kasep paralun narutus gunung Palias Narajang alas nah ieu teh parantos diemutan margi dihente-hente oge nemepan Salira parantos sasangem sasauran wireh ieu anu dilakukeun ku Salira teh ngarompak kana aturan bukti kalawan nyata numutkeun juru talungtik da sabuni-buni nage ngubur bangke pasti bakal kaamul sabuni-buni na urang nyumput di mana-mana pasti bakal aya balitunganana kalakuan boh hade boh goreng pasti aya balitunganana tak ieu teh Salira ngiwat Ibu Sinta teh anu balukarna bakal nungtun Raja Wisuna margi bukti ayeuna nagara Alengka Dwirja anu tara-tara ti sasari kaasupan hiji makhluk anu eta makhluk teh nyaeta tugasna ti si Rama bejana anu ngahajar neangan Dewi Sinta anu tungtungna bakal ngaruksak kana pangwangunan ngaruksak kana katengtreman ieu nagara anu tadina ayem tur tentrem genah mernah tur tumanina tapi kulantaran pangapunten kulantaran kalakuan Salira nyaeta nyanak hak batur komo ieu pamajikan batur naha teu langkung sae upami eta Dewi Sinta teh pasrahkeun deui we kanu hakna maksudna laras maksana teh panke ieu teh hak batur kasep ieu mah pribadi we mang ulah nyanyanak urusan pati ieu pribadi we kolot ka anak laras da kanya kolot ka anak mah teu aya dunya kinasihan moal dengdek topi bakal nyalamutkeun hartosna upami Salira ayeuna masrahkeun eta istri anu kakasih Dewi Sinta panginten bakal ayem tur tentrem ieu nagara semuhun bakal margi naon bakal ramat kamale sabab Salira teh hiji raja kalakuan raja upami
hapunten lunta luar tina aturan anu para ditangtoskeun ieu teh bakaramat ka malek nu teu mais teu meulem ka babawa bakal nyangkut kana urusan negara jeung bangsa rugi negara nugi rakyat eta matos pasti tah bawi raos pun emang kumaha upami eta pasrahkeun deui da awewe maloba keneh seueur keneh istri masuk bade nu kumaha nu lengoh aya loba pegawai pabrik ge carantik kulan apaan istri ge salira 480 punyul hiji na teu wareg da upami ditinggal tina kasat mata mah Dewi Sinta da teu beda-beda teh jauh jeung batu sami wae kulan basajan nya geulis mah geulis ngan basajan loba keneh leuwih geulis ti dinya anu lelengohan anu teu boga salaki seueur bade nu kumaha lengoh seueur jeung tibatan urang ayeuna kaituna bakal nungtun Raja Wisuna hartina musik-musik ulamani ngaudangkeun macan turu bakal riweuh salarea itu kasang tukang salira naon da kau lagi apa salira teh tipena nu kumaha apa da salira teh anak kaula dinten teh alo jadi apa tipe salira nu kumaha da basajan Dewi Sinta mah sami memang geulis sederhana tapi naon kaunggulan Sinta teh awewe anu lian dah cobi pan kasenang mah hideung santen atuh paralun anu kasuhun hampura nu teu uning galih nu ka pamrih sanes bade mamatahan ngeunogah hayam nitah ngojae kameri sanes mangga kaset Memang kola nyaho kana perkara eta paman parantos uninga iya kalakuan kula nyulik Dewi Sinta yakin bakal nimbulkeun mamala ka negara aing ngarti kola nyaho aos kulan eta tapi sampean teu apal kasang tukangna naon sabab kula nyulik Dewi Sinta lain sakadar kaula teh nyumpunan rasa nafsu nu aya nu nyaliara dina dada kaula paman tapi kula mapai rasa durian nu baheula kungsi ka penggat kodrat rasa cinta nu teu bisa kula laksana bari jeung kapenggat ku kaayaan ka hiji wanoja Dewi Sinta mah sakadar keuna dampak kana perkara eta tapi sangan baheula kula kungsi miscinta hiji wanoja nu geulis kawanti-wanti endah maliwarna nyata ngaran Dewi Widawati cinta sajati diri kaula tumras rasa cinta kula ka dirina moal bisa kaubaran sanajan kum umaroja mana oge paman mangsa kula sedang ngalamangasari nembrakeun rasa kacinta ka dirina nahan nasib teh asaku apes-apes teuing Widawati ajalah peraya di pangkonan kula dekungsi kula nembrakeun rasa kacinta ka dirina didinya kula ihirup teh asa kunalangasa asa teu daya teu upaya hirup di alam dunya mending keneh kula mati paman tibatan pisah jeung duriat anu nyaliara dina rada iya sabada kaula leler kada perkara eta kula nampak hiji katerangan hiji mangsa Dewi Widawati bakal nitis ka hiji wanoja anu aya di mantili ieu
mana goreng barang dititenan ku kula geuning ayana Dewi Sinta. Dimaklum. Mata ku ajar paman lamun kula lebih cinta Sinta sabab dia diri Sinta aya Dewi Widawati nu salawas lebih cinta ku diri kaula paman. Laras upami ninggal kadinya mah tapi tetep kasep apa ngapunten. Da salira teh raja. Dalam jalma biasa-biasa mah beureunan moal pati teh rek protes mang teh sabab ieu teh bakal nyangkut urusan negara jeung bangsa. Leheng keneh ti soledat tukang channel rugi ukur pribadi tapi lamun ti soledat lampahna pamimpin ramat kamale nu teu mais teu meulem rakyat kababawa. Numawi pangapunten hiji pamimpin teh neundeun letah kudu satukangeun akal jeung pikiran. Ulah getah sarupateun hartosna malapah gedang supaya temelengkung bekas nyalahan gitu kun. Cenah eta urusan salira aya Widyawati di jero Sinta pante apa batur mah nya atuh da ieu mah meles salira tumbutkeun pandangan syariat salira teh paratos gasap punten hakna batur sabatur aya wajib pikeun nyokot hakna. Buktina apana aya kadieu numutkeun juru talungtik hiji monyet bejana anu bakal ngaruksak katengtreman di negara. Mangga gali. Sobi kula. Ya. Aing teu paduli paman. Boro hingga harta banda dunia beranak. Boro hingga masalah negara nyawa kaula sorangan bakal dipertaruhkeun ku kaula demi Dewi Sinta. Tanggung jawab kalau sorangan lamun sampean teu daek ilu biung teu daek kacibit kulit ka bawah daging kaula nu tanggung jawab. Ke punten lo. Ieu nu nyarita teh pribadi atawa raja? Maksudna salira neme urusan pribadi ka kaula miwarang ulung biung karena ieu pasoalan ieu teh pribadi salira atawa raja. Lamun pribadi salira kaula cadu mungkuk halam dempak kudu pipilueun. Tapi lamun titah raja kaula salaku pati. Anu bakal ngajalankeun parentah rajana naon wae resikona. Tapi lamun pribadi salira punten mang teu satuju. Paman? Kumaha? Cek sampean bieu nyebutkeun rekna aya pihak si Rama anu ngagalaksak ieu negara alengka. Leres. Najan dasarna ku sabar ngarebub Dewi Sinta, tapi ieu pihak si Rama geus nyata-nyata rek ngayakeun nyatana ngaruksak negara alengka. Leres. Ku hal eta mang teh masian pasoal masian dua pilihan. Nya ari upami salira kekepeuteukeun mah nya teu naon. Da mang mah saukur nepikeun wungkul. Mang mangan saukur ngadugikeun wungkul bade digugu mangga. Atuh henteu wae panginten resiko da bakal katampi ku urang. Da mang ge moal coplok tina kewajiban di mana-mana anu ngaganggu katengtreman negara alengka Dwirja moal mundur sasiku moal ngejar satunya beas. Anu ngaran Prahasta. Moal ingkang. Syukur bagja kabayangan. Jadi kesimpulanana moal dipasrahkeun. Kaula moal masrahkeun. Anggap ieu datana kula masrahkeun sareng ngalagrakeun harga diri kaula salaku raja negara alengka paman. Sae upami kitu carana mah kaula salaku pati bakal ngajalankeun parentah salira dina waktu ayeuna. Anggap ieu demi negara paman. Laras. Incu kaula nuhun. Wayahna siapkeun pasukan incu. Sumaga. Parentah raja neme parantos kadangu kurang sadayana pikeun ngahadang saha wae anu wani-wani ngaruksak kana katengtreman kautuhan di negara alengka Dwirja.
mangga Sendika kau. siapkan pasukan Indrajit pujang hingga kapulut marganing tanah ki emu tanarapati mangga teu aya wakelan eyang Kanjrama. saya upami kitu sarana Mahaprabu Iya. da tadi ge parantos disangemkeun ieu urusan negara urusan bangsa kaula bakal bebeakan bakal toh-tohan dina mangsa nyaeta ngajaga katentreman negara Alengkadwirja. Syukur lamun kitu bagja lemnya. Laksanakeun ieu parentah paman. Sae mangga Indrajit, Ulah, Bukbis, Bagus. wayahna siapkan pasukan Parendawa. Ayo, Inggih. permios lo. Mudah-mudahan salira ditang tayungan kuno murbeng alam. Ya, nuhun paman nuhun. kumaha kula Dalam lain urusan ka negara mata hayang aing ngabelaan nu jadi alo. laras kula Ngan ieu geus nyangkut urusan negara jeung bangsa. semuhun Kewajiban aing. tangtos kula Kanjeng Rama pidoana mudah-mudahan putra panjenengan tiasa ngungkulan ieu perkara sagarupi ancaman sagarupi mara bahaya jeung cocobaan nu sumping nyaeta ka nagara urang mudah-mudahan tiasa kasingan pidoan. Ya, didua ke kau kaula. Indrajit. Pangapunten Kangjeng Rama. Iya, Bukbis. Putra panjenengan Bukbis rela mati demi ngajaga ieu negeri. Rela ajal perlaya demi ngahontal cita-cita Kangjeng Rama. Ya, nuhun Bukbis. Permios kaula brah lumampah. Ya pihak Rama sahabat ingat anak nu datang kaya leka adi ke bakal ajal perlaya. Memang kitu kaayaan nana ya Prabu Rahwana atau tetiasa diongket-ongket deui. laras Sanaos numutkeun juru talungtik pereh aya anu nyusup nyaeta ka ieu nagara Alengkadwirja. Hiji monyet bodas kakasih kanuman perbantana suta. Atau ya Indrajit mapak sedanten ulah dia bala tamtama hangkot puta. Ya tapi kan ngepung wakul bayawangap anoman perbantana suta. Berjuang mati-matian karena jaga keadilan. Lekenan baring reinget kuat ke Raden Indrajit Rawo. mesin
kadek kajongjonan salira kedah di api kedah Garo. Aya tugas dadakan dititah kumpul di dia euy. Oh gitu. Teuing aya naon cenah hayang kumpul sakabeh. Bangga kula. Gerang rekahna samonya lah. Ulu si anjing. Assalamualaikum. Eta bibir kumaha cenah iman nih teh? Nepi ka jebeu kieu ieu bibir. Ari mana eta kunaon bibir? Jawabanna dalam oeng. Assalamualaikum. Waduh. Waalaikumsalam. Ari mana eta teh kunaon? Biasa we Pasea jeung amajikan. Pasea jeung pamajikan? Nya. Di kumaha? Di jika ieu piwil teh ditutut. Piwil maneh didudut. Nya. Ulu harunya teuing. Alunya nya. Heeh. Nya atuh. Ulu ari maneh? Ari maneh rek milu ayeuna? Ka mana ieu teh? Ade amanah. Urang teh ayeuna dititah ngumpul di dieu teuing ieu teh aya naon ngan anu pasti hawar-hawar mah dipuseur dayeuh nyaeta keur aya karaman keur aya nyaeta ancaman anu datang. Aya ancaman? Heeh. Aya Bang Emo? Lain aji. Ada jangwing mah ancaman teh lamun Ang Emot kagih aala. Nah ari maneh? Ayeuna mah kieu geroan dulur-dulur sakabeh titah ka dieu. Ulul-ulul heeh. Eta jeung balelol deui aing mah teu puguh aing Titah ka dieu kabehanana. Tapi tak omongna. Tapi tak omongna. Bareuh bibirna sudah saya mah. Maneh teh teu bisa teh gara-gara naon? Tapi tak teu pede. Oh teu percaya diri. Nah, geus ku urang bahasana mah saw. Kuing bahasana ku maneh nyapekna kayaknya dik. Ngomongna ngan malikna ka belah ditu. Amana ka belah ditu tuh ka belah ditu. Kaditu malikna kaditu tuh. Adieu kurang belah ditu, kurang belah ditu. Adieu kurang belah ditu ajik belah ditu. Lempeng. Teuing atuh. Adieu ajik itu tah. Tah gitu. Iya, heeh. Umaha omongna? Heh? Umaha omongna? Sok di bejaan. Cing tarik tapi sorana. Woi. Ayeuna isuk goblok. Ayeuna atuh sia. Woi. Sok. Cing tarik. Nak tak tarik. Cing panjang. Sakitu? Waduh, make jeung ngomong. Sakitu? Ndak sakitu. Heeh. Alus. Bagus. Dulur-dulur anu jauh. Dala anu jauh. Baraya anu anggang. Lalaya anu anggang. Pamili anu tebih. Amali. Pamili. Sateh. Pamili. Abeli anu tebih. Bisa anunya. Heeh, bisaan alus.
gewat kara rumpul ka dieu ewat ala lumpul ada anu gede anu leutik anu gede dibalik talua heeh ke pinter kita euy bomat bawa senjata omat awak senjata sikap pedang tamsir gada bini candrasa panah lan limpung sacekele ulah aya nu tinggalin kagede-gede bedog jarung sapotong ulah aya anu tinggalin sok Ayo sok. sok atuh tahun Aisyah ada gelut anjing panjang andang teuing pokoknya mah bawa kabehanana awak anu be disebutkeunna abehanana ulah aya nu tinggalin awas lamun aya nu tinggalin di babuku aing abogja ulu ari tegas nama alus ya teh ari ngomong kasarna mah sia teh bentes ari ngomong anu lian sia mah teu bentes geus we sakitu maneh ngomongna geus sakitu aneh omongna geus sakitu ye enggak ya teh aduh Gusti ye abdi goreng patut abdi kasep bisa abdi mirip si Mandra abdi mirip Api Ahmad aduh hayang kasih pae eta enggak sakitu sia teh ye aduh Gusti bejakeun sia ka Padedi dibawa ka barak aing enggak sakitu ye kumaha ngeureunkeunana kumaha eta teuing atuh anjing sia teh geus kitu mari ari maneh geus diuk belah tikung belah tukang gede Hirup bumbu paparangan kawujud kusak pengketan ayo kumpul sakabeh ayo kumpul yang diri masing cerita masing emut berang peti iya pepetetan samia murag samia murag paling lan jeruk manis lan jeruk manis
alus lampahipun ye aletan para denawa anu dipingpin ku Raden Indrajit sareng Raden Bukbis anu maluruh kaayaan wireh aya wartos numutkeun juru talungti aya wanara anu moblos nyaeta klebat ka karaton nagara Alengkadwirja utusan Batara Rama kakasih Kanoman Perbancana Suta itu jaring carita memang laras ieu kajadian tek jalaran anu jadi cukang lantarannya eta Rahwana maling Dewi Sinta seueur warta nyata ka Batara Rama seueur saksi wireh Dewi Sinta di sana ka nagara Alengkadwirja atuh ya Hanoman Perbancana Suta jadi duta ka nagara Alengka anu kiwari Anoman parantos di Kepung Wakul Bayawangapnya eta ku Raden Indrajit sareng Raden Bukbis halu mampah Hanoman Perbancana Suta karing astra jingelan dawala teneng ludeng kayaanana dina mangsa bade masrahkeun lelepen ka Dewi Sinta nyata titipan ti Prabu Brahma halu mampah Hanoman Perbancana Suta panindake kanca yang pidoana ti salarea da yakin ye teh geus kapangih dewek teh teu Doa kumaha ka? malahan numutkeun Anoman mada panca indra na luar biasa dulu Laras. sakedeung deui bakal datang serangan pada sahanteuna urang teh asup ka lemur batur benernya Ya. reng siap siaga we dulu ulah siap siaga sing siap bot abdi siap siaga bot sae mangga Anoman mangga Kasumatan kaparung ka ujung daya Sumangan kurang berjuang wanita korban jiwa Batek dan anu moyatang dulu magogoda tapi niat kedah keman gogogoda ulah eban tapi niat kedah keman manusia terang alam dunia mawa paruken tapi jiwana satri tara unggul kalinduan tara kedah kaalingan tapi jiwana satri tara unggul luar biasa pangwangunan negara Alengkadwirja Semohon. lain ceuk beja Enak. enah kacida arsitekna ieu negara luar biasa Doa semohon. tapi hanya kalwe rajana Eta ulah. tapi kawani-wani maling Dewi Sinta Laras. garwana Batara Rama
semuhun. hak batur dibawa Tuh. pot abdi dola ya abdi wayahna sia sagedeng ditinggali bakal datang ke dieu ya siap dihareup cigana Sabada kapirana siang wengi kalarasan pisan ieu Raden Indrajit anu nyanak sedanten ulah dia pala tamtama hangkot buta asangrok sareng Hanuman perbancana suta ieu Anoman bade disangkalak ku para nawa jikana itu monyet nu asup ka kadirnya kepala tentara kot buta sakabeh ayo tingker hayangnya dia kula bakal mertahankeun kula bakal ngamankeun kaayaan cik hayangnya ho monyet yang harapin latang Kurang rojo pangwangunan rempujuku sauyunan digarawe babarengan larek aing-aingan kurang ajar siahna naon binatang saha urang daguan sakedeung konyuk sia goblok nyebut kunyuk sedangkan sia nu monyet mah goblok aing mah geus puguh tapi urusan hate aing manusia sagemleungna tapi sia nyebut mas sesebutan batur manusia tapi eta hate melulus satu teu beda nya eta jeung eueuh ras-rasa duh pikiran jeung hate anu natrat wah loba ngomong sia awas teu boke da keluar sagede manusia iman hatena bakal tinggal jalan bener jalan salah sadaya tunggal makhlukna urang teh warga negara aya hayu ngamulen negeri ngesian kamerdekaan karya
Cipayu waktu semangkung sasarengan duh padung dengan icik ibung puncak Cipayung payung mayung anteng kagandrung Aspik hujan sore ras-ras inget bae dadiku ratu katean sok aya bae Praspris hujan sore Inggris kesumping pangitan buah tean piraku janji kepancena kenyaan moal kahangku hujan kepancena mi asih moal kagembang nulian kepancena mi hemat tumerusna lembutan kapancena mi cinta lahir tumakaning batin tepung lawung di Cipayung sono lawas ngumbar kawas molaas najan sakilas moal ikhlas ngantung lawas ngahelas tur tak waras kagakas hate baluas janji pak sini tetulus tega luas mi asina Berkiti tanoman perpancana suta anjani suta samyang laga setengahing marga Berkiti tanoman perpancana suta yo anjani suta samya ngalaga ya samya ngalaga Anoman
Parbancana Suta kiwari parantos paduharepan sareng ieu Raden Indrajit putrana Prabu Rawana anu memang ya Indrajit saktina mandraguna pun cingila papa atau sing pujana kulit sesah melirian tanding sesah merelian lawana itu jaring-jaring nanaonan kunyuk asup kalangka bejakeun kasih Rahwana bejakeun kasih Dasamuka Ibu Ratu Sinta kerabarikeun eta ngomong sakrap ingsun sia ngarusak pangwangunan nu aya di Alengka bari jeung teu puguh tujuanana ye dengekeun ku sia si Rama minta bantuan ti kunyuk si Rama minta bantuan ti Wanara ti bangsawa lah atuh sakalian si Rama ditahani di paehan wae kurang ajar ngomong teh sia sok sanajan sia gagah sakti mandraguna mangguling mun teu salah sia putra mahkota Alengka Indrajit radanya memang bener sia-sia aing Anoman Perpancar sudah dina bangsa ayeuna geura katrukeun ilmu panemu jampe pamake modar binatang Anoman dengekeun ku sia sacan sia ngalawan aing tempok balot kot buta hangkut buta geus ningker sia goblok modar ku aing coba sia kabeh katrukeun tidak kadieu 1000 moal mundur salaksa aing moal lumpat coba ayo kapunguah ku buaya mangap Gusti eta si Ramo teh kitu Indrajit geurana Indrajit oh wow kadohong kuring teu mawa si Genji jeung Sari Jawa kitu kumaha geus kieu atuh wayahna bantuan gaula ya siap pokona mah Genji Sari Jawa bojong loa wayahna bantuan gaula siap pokona mah teh kamari ti mangkukna pokona mah lamun aya naon bejakeun ka dieu cek abdi oge bejakeun ka UU lamun aya UU mah selesai semuanya lamun aya musuh belah dieu mun tadi Indrajit ka dieu teh atuh bejaan toel UU atuh lamun Indrajit belah dieu kan kieu tah wae mah tah alah beres ku nya eta kulan ai aduh ai kahanap mah kempul ka tukang gong gede gitu. Sing malek atuh iya bene iya kempul iya goong lalaunan atuh hah? Lalaunan oh kok anu ngagong teh pangjago nasi Jawa Barat ya teh benar gitu tuh ari geuningan ari labat teh beunang tuh alah paingan ini ka Prancis itu geus ayo ayo maju modar siap baju iya
Aduh, sia. Modar sia monyet bodas aing. Maju binatang hayo. Yuk. Modal siap. Ngacelang bola tuh. Gusti Jang. Ngasong sirahna teh. Aya eta Anoman teh marukana. Parisperna nes galiwat ku Anoman mah. Komo Ronaldo Wati jeung Ronaldo mah Messi kitu-kitu. Si Neymar ge liwat marukana. Eta luar biasa. Luar biasa eta Anoman. Ditampiling nepi ka ngasong. Kabelah ditu tuh aluh luar biasa aya eta cek kuring oge. Beres. Beda lamun jeung UU mah nyinghareupan UU mah deh kitu tah. Alah. Ai. Partnerna aya. Iya tah tadi kikiran. Eta kula. Kurang rikat mang ajarkeun drama ke mang bagus. Hah? Ajarkeun. Naon kumaha? Ajarkeun. Ajarkeun naon? Anu gagoong. Gagoong? Sia mah ngarusak goong aing kena. Nya tan kuring ge peupeus di lonana. Kitu wae kula. Untung we aya beja ti Jatayu. Kumaha kula? Rehna si Rahwana cenah anu nyulik Dewi Sinta. Laras. Si horeng si mana horeng. Bener ayana. Wah, awas lah. Ih, Kurang mana ya? Hei, Berat di penjahat ya. aduh. Meni berbulu. Aing meni getek. Bulunya lepas. Gigolon. da aing boga lawan kos kieu teh. Ya eta. Bulunya. Sok. Nya. Boro-boro gelut. Nempon lagi getek. Bulu semua. Ih, Buat apa? meni gemes. Ada eta. Puh, Berangkat tulanya. edan sia. Sok maju ke barat. Meni galak. Sok. Wap. Dicepeng. Aduh, Dasa kunaon ieu teh? Mama dibandingkan. Weh. Ditajong. Sepak. Wah. Aduh ya dijingjing. Aduh kan batu makan di skincare ya mah leungit ya mah. Jendawa maju motong siji-siji kemana. Wah, iya. Satria bergitar ya. Satria bergitar. Satria bergitar. Iya. Wah, hebat. Hebat ya. Kalau iya saya. Saya Roma. Aduh, ya. Roma naon deh? Roma Sutisna. Sama kelapa. Ini mah Cipalapa ini. Karena kadege aing Roma Sutisna. Mau naon? Kalau saya show ini gitar. Nya. Kalau pas saya ini gada. Gada naon? Gada. Kumaha kondisi? Kumaha kondisi?
Aduh, Mas situasi. itu di grup mana sampai? Saya dari grup Sok Menta. Ayo soneta tuh. Tuh, dulu Sok Menta. Sok Menta. Sok Menta. Nah, kalau sekolah iklan itu teh. Sok maju. Ya, tidak tahu. Saya Roma. Gusti Hoing, syukur aing Homa. Yes. Nur sakti ya. Lihat, Sok Minta. Yang pegas hiji. Sok Minta. Waduh. Wes. Aya Rika tuh. What? Eta. Waduh. What? Loh, gitarku ditajok. Ya. Atuh ruksak atuh. Kurang ajar. Sungguh terlalu. Iya. Hidup Roma. Hidup Roma. Hidup Roma. Hidup Roma. Biskuit Roma kelapa. Padalang iman punten padalang teh dalang lain Porsa. Oh barudak Roma eta. Saya itu penggemar Roma. Penggemar unggal poe unggal puting saya menyanyikan lagu Roma. Oh. Banyak. Yaitu diantaranya lagunya yaitu. Siapa kalah? Gue kelut. Sebentar dulu. Ngahibur heula. Kita menghibur dulu. Kedap. Lagunya yaitu Penasaran. Oke. Perang make deui we. Aduh, aing siarik nyanyi gagal. Ya, ternyata lawanku Aral. Aral pasti atuh. Pasti atuh arah. Oke, sebelum kita berperang, kita akan coba menyanyikan sebuah lagu yang berjubel. Berjudul. Iya, berjudul. Berjudul mah. Kalau judul mah satu, kalau jubel banyak. Iya betul. Jadi loba laguna. Lagunya yaitu Penasaran. Oke. Lawanku Sungguh mati aku jadi penasaran, sampai mati pun akan ku perjuangkan. Memang dia yang paling manis di antara gadis yang manis. Serupa nih loh. Jadi pupuh teh. Kenapa saya jadi Kinamin? Ya, Kinanti. Pak padalang iman. Padalang iman. Bulan. Namanya Pak Roma Irama telepon diaturanan ka studio. Oh iya lawana iya. Wah. Iya produserna ya. lawanku karya. Si Tolos ya. Loh, kenapa? Kenapa kok? Oi nyari-nyari neangan ke ditu ke dia kita oi kunon di bawah si Tolo. Gitar singko nih gitu. Gitar sing engkol. Tuh ngomong di dia tuh. Era. Saya sudah berkostum seperti begini. Kenapa ditagih gitar? Lain gitu. Si kurang aja. Eta gitar teh keur dipoe koe. Palingan cetna baseuh kene. Anyar ngecet. Jate elik eta cet basa kene leungeun. Si kurang aja si Tolo si bangsat sia teh. Palingan luas senang. Si Oma bangsa. Ternyata ada yang nagih. Sungguh terlalu. Kalau sepulangkan seerang sia. Tata marang, tata mati. Jangan marang pada mati. Rasakeun saku aing menang gitar ti si Oma ieu.
Gada kurang teh. Gada. Aluli kumaha aing keur ngaco mah ngaco we kabeh. Kurang ngaco. Hayang nyaho urang ngaco salaya. Dibabat dipamere di rumah irama. Beres. Sungguh mati aku. Ulah. Kurang aja dibabat we. Kurang ajar si Anoman laun Mama Wagada gitar lain gada kurang ajar si di podaran gue maju wat woi iya alah woi iya woi tuhun dalam iman Ya, sama-sama. ye dalam iman ke rumah irama Mewah na Roma. kurang ajar Yap. Woi. Oh. Podar baik sia. Kurang ajar sia. Kadang lemuraya engkongko bejaan ni aing. Isi lagi gitar ieu power ieu. Wah. Ikulon ti wetan kabeh balariji euy. Monyet bodas monyet hideung eta ku goblok deui bululur aing si Oma dipahok kita anjing. Hei. Saha nu ngaruksa gitar si Oma anjing? Jeung aing bangga. Oma Irama ngaran deh. Goblok ya. Aing Anoman perpancana suta. Pan Oma Irama mah babaturan maneh. Ai heueuh nya euy. Poho kamu baturan sorangan. Oh aing. Tadi ngan lagu si Oma nya heuh. Lagu nu tadi sungguh mati aku jadi penasaran. Beres ah. Bisa nyanyi di mana? Balon kuat, gedeng ngeunaheun anjing. Lain penyanyi aing mah goblok sia. Aing nyanyi mah nu ngandung misi atuh belagu. Naon tah? Lagu qasidah. Oh bener. Anu misi-misi agama, Religi nya. religi. Tagonian. Inung-inung kepala lindung. Hujan diudik di sini menung. Anak siapa pakai kerudung. Mata melirik kaki ke sandung. Yo, tata misi anjing nu kitu teh. Indung-indung kepala lindung. Terus indung-indung kepala lindung. Terus indung mengandung dipacok burung. Gedan. Jangan salahkan ibu mengandung, salahkan bapak yang punya burung. Ada apa di dalam selempak? Ada burung berkepala botak. Karti berku siakanya, karti. Jangan disiksa, jangan ditemak. Biarkan dia membuat anak.
khusus lagu eta teh jang Mamah Nisa Eta teh. Yang dicentang sih. punten gaduh-gaduhna modar si Oman ulah samat kali siap aduh wes dong diharwakeun jeung si engko belegug si engko mati Karawang atuh Ari Akang. ari aing mati Cicaheum wes siap wes moal usik sabaknya Wanyer bisa mancala putra mancala putri Ya Anoman. biar Anoman ayeuna jadi tua anjing Nah ini mah si jurik nyebut tuh ke aing sakelong wewe goblok. bakatku hampang nepi ka muter gitu si anjing modar si anjing aya liang belut dina aspal si goblok oh tuh lain liang belut anjing liang waduk si goblok waduh ieu bool lebih karuksak ya si anjing siga bool si Egi Tapi ka pabalatak itu lebih ka babalatak aduh urut bisul mungkul si anjing woi orang colok siak baik aneh disada liang teh nya Jauh ka geuleuh di situ mah. ada. anjing bau tai anjing Pasti atuh. Si goblok cek batur cenah lamun aya nu ngamuk di taranjang eleh maneh meh. Lumayan masih. luar biasa kesaktian si Anoman ning hareupeun woi iya Anoman eta saha kuring saha Mang Oman Gamang heeh wah cenah sok sia lamun teu kuat bejakeun ka dieu geus siap siaga pokona mah teh kitu tah Eta aya eta. Anoman urang pada dutru ampar terima saka gedik sakulah belajar dik pausap saklebongan prasana kiri ka mana toya ka mana kiri ka mana urang perang sabna saring gunung toya ka mana urang perang sabna saring sagara lempra siwaloh ka permana anak menak tunggal anak menak anak caca tunggal anak caca tandingan binatang dor marah pada maju ingkil tandang juang tandang lajuan tingalaga maju binatang
jadi anggun Andangnya makalangan Rayuan Tinggalan Kato marah Kato mati Jalma marah Pada layu silih barang ilmu kesaktian nandingan kadijayaan saktian sumitan pada kesaktian gawas murni larakitan Berjuang di medan perang kurang ajar tuturkeun aing Juang Tandana jalmi utama wanita non jiarah menipuna di tanah kurang ajar ikhlas ngabela negara nusa jeung bangsa negara patut agama kurang ajar aing lepaskeun kunyuk lepaskeun segenap kebebasan Allah ama ampun ama pasukan satria itu kaayaanan Iya numan perpancana suta anu memang kasaktianana manggulang mangguling para denawa bubar katawuran Raden Indrajit oge teu mampu nandangan kasaktian anuman anu memang sesah melarian tanding sudah neangan lawan Kacarios Itaman Argasoka Dewi Sinta anu kiwari nuju aya di patamanan bari jeung sedih kingkin ras emut kacarogena Batara Rama anu tebih kalayan tepuguh kumaha nasibna da memang ieu Dewi Sinta diiwat ku Prabu Rahwana Dewi Sinta anu aya di Taman Argasoka datan nerat tangga demang datan nerat tangga demang mangkulengan rana
ingin panutan kolbu buah kate kemang soca kaulah nunka sanaos tebih nanging kate manteng kasalira moal tiasa disisilikan ku barang anyar ujeng-bujeng aya dikina sanaos tos teu aya dikina cinta mua bade laas ku kahujanan mua bade luntur ku kaibunan jungjunan kolbu teu teuingeun kumaha atuh nasib kaula atuh kaula nun kang iraha bade tepang iraha bade ngajemput kaula nun khawatir lah Anoman perbancana suta barang lumebat kaya taman arga soka yakin dina manahna yen ieu Dewi Sinta anu junga hulang ngaraga meneng olohok ngamangkadu katinggalna sedih kingkin atuh Anoman rancapan ngabujengan ieu Pangapunten Ibu saha ieu kaula bade dedeus ka salira aduh salira teh utusan dasa muka atana pisanes kaula nu pangapunten datan neratang demang datan neratang demang mangkulengan rana Pangapunten Ibu dadah teuing saha ieu teh saha ngenakeun wasta kaulah teh Anoman perbancana suta Anoman perbancana suta di mana linggih teh kaula nun geni kaulah teh ti Gunung Suela Ibu di Gunung Suela leres sakedap rupi ieu teh leres upami telepat mah teh Ibu Sinta Tekapi nama pami di pesantren kaula teh Sinta tuning kubah nah kunaon sanaos katinggalna salira teh wanara tapi geuning rasa marasa kamanusaan leres upami di pesantren mah kaulah teh manusia wang sawanara Ibu aduh kaula pamaksa dan tenaun bilih nah ka dieu teh kasasar atanapi kumaha kaulanu kaulah teh sanes kairit ku ciki ihlan ka bawah ku Cileuncang Ibu kaulah teh mangul utusan ratu ngemban amanat raja nyaeta kaulah teh kautusku pangersana Gusti Rama saha kaulah teh kautusku pangersana Gusti Rama Ibu Sinta Rama teh Rama saha bilih lepat bilih Rama Kawalon sanes Rama Kawalon oge sanes Rama departemen setur sanes ieu mah estuning kaulah teh nyaeta kautusku Sri Rama manusia linuh manusia adil palamarta Sri Rama nu kagungan Rai Lasmana leres eta pisan naon atuh naon karewosna naon pesena naon kaulah teh purwa dumungkap ka dieu teh nyaeta bade nyalametkeun salira we bilih salira teu persanten kaulah teh ngabantun lelepet nyaeta bilih kaulah akon-akon ieu amanat ti Prabu Rama lelepen ti pangersana Prabu Rama mangga
Di paleh dia wae teu kedah ka dieu Gusti bae. Canak ke tebih teuing. Ya. Disedot. Obat teuing ka. Aduh. Ada teuing jungjunan kolbu. Dedeh ulah. Loros pisan ieu lelepen pun lanceuk teh. Kumaha di mana pun lanceukna di mana? Di mana? Upami di persanten mah tuang caroge teh nyata Gusti Rama ayeuna aya dina kasalametan. Aya di Guha Kiskena ayeuna teh bade nyaeta kaula teh bade maluruh geuningan salira teh leres diculik ku rawana. Ta kaula teh bade maluruh ka salira geuningan sanes ceuk beja sanes bohong. Da ieu teh seueur saksi anu ningali di antawisna Jatayu anu parantos ke masing pati teu makaning perlaya. Wireh salira teh eta dicana ku rahwana. Ta kaula teh pikeun ngabuktoskeun nya geuningan sanes ceuk beja salira teh geuning diculik ku Rama. Numawi kaula purwa dumongkap ka dieu teh hiji ngabuktoskeun, kaduana nyaeta bilih salira palai salamet ku kaula bade bantun ka Gunung Suela. Obat teuing dedeh teuing kaula nunuhun anu mah. Nyelekit kana ati Jatayu teh parantos nu masing pati tu mekaning pelaya. Parantos Gusti. Aduh, dedeh teuing tobat. Nuhun kana belana nuhun kana jasana nanging punten sanes nampik pangasih Sanes ulah. Kaula teh hoyong di tepangan teh kudu jadi carok kudu janten salaki kaula nun panutan kolbu. Laras kula. Diantos sanaos minggu sasih tahun winu diantos kaula nun ku kaula di dieu wartoskeun salam kangen. Duh Gusti doaku Salam sono. luar biasa istri sajati. Raspati. Istri anu luar biasa salira panutan sadayana istri. Laras. Jadi salira hartosna mah teu kersa upami dibantun ku kaula dinten ayeuna. Timalan anoman. Sae Ibu Sinta amanat mah kitu we saurna teh saurkeun cenah ka Ibu Sinta. Kangen ka salira. Sami kaula nu wartoskeun katungunan kolbu jauh di mata dekat di hati. Leres pokona mah I love you so much saurna teh kitu tah. I miss you. You love me. Sae upami kitu sarana kaula bade miang deui saparantosna kaula nyangakeun lelepen yen ulah salampang ulah hariwang Gusti Rama nyaeta kiwari baka bajuang pikeun nyampeur salira nyata putri mantili Ibu Sinta. Mangga permiosan teh sora pamitan sanes pesenan. Permios. Galungkan anoman salam bangtos kajungjunan kolbu. Bade ingkah balilakan kaulanu nyawa borahna demi cinta ka salira memang upami ngagugu nafsu mah kaula teh pondok pangharapan tapi ku kakuatan cinta salira sanaos ukur sareret tetep saliwat tapi duriat cuman tel masket mati lir perah diri sumerah kumambang asin yang panetepan dede diri ngambang ka panangalang layu kumanehna nahnya kada di
Alhamdulillah sakit nuka pihatur pagelaran wayang golek anu digarap ku opat dalang nyangakeun sabrang salayan lebat ka cabe mas sampu nyangakeun hatur lumayan lebat ka sae mah henteu ieu pagelaran wayang dina raraga walimatul urus nikahna Neng Rizka Apriani anu ngadahup ka Cep Ibtu Angga Nur Rizkiawan mudah-mudahan sadayana anu nonton salamet tu dihibur salamet tu ngahibur salamet para penggemar seni wayang golek tugdugi kabumina sewang-sewangan mudah-mudahan para penonton sadayana sing dibukakeun pantor rezeki ku Allah Subhanahu wa taala amin manganu tebih wilujeng ngucakeut nyangakeun anu mulih wilujeng mulih nu tepan wilujeng tepan anu waktosna didamal wilujeng didamal sakit nu kapihatur ti akang sapara kanca opat dalang nyangakeun kabodohan kasayan mah tebih ti manaeun ujang mangga urang tutup ku kembang penting kersedeng anyar mekar ti Nebaran Sari tutup lawang si Gotaka Merdeka.